Aduh, panas poe euy aya cau ieu rada ngahning heula ka mana si ambu teh euy arareuweuh ning. Teu kadenge teu nyet-nyet leung can mirunseun ieu si ambu teh. Bah, kamana kenjolang? Naon nu kitu rek dilelang non darah rebut kalebatan emas ya mah. Baju butut rek dilelang atuh. Malah payu nu kitu mah diduruk we diduruk aya eta mah. Seusehan rek telepan da dipake keneh aya digawe mah nu kitu teh. Ya makalah rek dilelang kas payu kas kitu barang si karhun heeh. Lain ek dilelang, ieu teh rek dilelang. Nanyakeun jolang tah arek ngeuman. Jolang. Urut kamari kan urut ngomah motor di kamanakeun? Oke sugan teh rek dilelang eta beunang baju butut rek dilelang ya kan euy. Saliwang. Paragi digawe seusehan sing barar di istrika. Sing alus masing paragi digawe ka ngarit oge. Ngareunah air rapi mah ngareunah makena ai meunang nyeuseuh teh, masing meunang paragi digawe oge. Heueuh, ieu teh diseuseung nanyakeun jolang. Coba cik di mana urut kamari kan mamanian motor jolang. Heeh keun atuh halis. Saliwang. Arek Batur-batur nanyakeun jolang. di dieu Dilelang. Sahan rek di dieu nempo teh yo. batur ge teh butuhkeun baju bobototan mah. Ku batur ge dipiceunan. Urang mah nanyakeun jolang lain nanyakeun dilelang. Geus riweuh aing mah jeung nu saliwang. Aing masih ambu teh kudu neangan kutang cenah di dieu kamari teh ya diterapkeun. Kaninganan di tuna di dieu ya teh kutangna teh da dibawa ucing kamari teh di dieu teh ya anyir meureunnan. Digugusur ku ucing teh ditu keneh tuh. Di ditu dibawa ka dieu ya untung gawe kapanggih tuh abah di dieu ya. Kunaon cegeng ucing teh mamawa kutang. Meureun hanyir ya teh duka urut naon kutang. Amana cenah anu nyokot jolang teh caman lila teuing. Eta tuh da neuneuna sok sakadaek. Waktu butuh urang hararese. Ka urang kudu neuneun teh sing nempat iku manehanana sakadaek neuneun teh. Sangeunahna. Kutang teh sing api katudak kunaon eta teh? Ngagugubug kutang aing ngali nanyakeun Nya kutang. aing Jolang abang saliwang. iya kutang digugubug ku ucing hanyir meureunnan. Mabalik aing ngali butuh kutang. Jolang tah ek ngeuman baju. Iya kutang nu kieu ya. Kutang we kana naon kutang. Seseuheun ieu teh kutang ge. Kalau ngagugubug kutang. Jolang urang teh tah. Pan teh teh nyeseuhan. Saliwang balik. Kalah ngamuk kan omong neangan tangan kutang meureun leungit tadina teh meureunan manehanana teh euy kutang. Ieu kapanggih ku abah teh yeuh digugusur ucing ngan jadi embungeun mawa euy pada digusur ucing kitu ku disebutkeun. Geuneuh lah ieu. Sing tong dikutang ame ngarareunah geus sare.